Nu ka baturna mah. Ke dalam. Di aku kudu bogana. Ayo lah, yuk. Halus, pangalakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat YouTuber bersama Agus Baraya. Saya akan menyusuri sebuah persawahan yang bentar lagi mau panen. Wah, gunungnya. Ini ada yang lagi ngarit pare Baraya, banyak loba ini seorang kan mau ngarit nak orang samperkeun wae lah. Nyariosna eta. Nuju naon, ah? Aduh, luka nyarios naon ieu teh Baraya tuh. Aduh. Dengar tos, aduh habis mah. Mana? Duh, ya mah Baraya, dengar tosna nyarios lagi tuh. Tuh kan nyarios naon sama. Ya teh sakit 500.000 gemukna. Mak gemukna. Iya. Ane parene ipisnya. Aduh. Ipis na Baraya ini ada parena ge goreng. Nuju awon. Nah aya nu maharol di sawah re. Eta beten mana? Anu di Banyaran nang 2 kintal setengah ewang. Nang di Banyaran. Oh, sesa nu mau kayaknya. Heeh. Aing nu mang ene mah. Nu mang mah. Cikarang jeung apaleun jeung acan. Sarua deui. Karek bener hejo. Eta mah di alana teh. Karek bener koneng tungtungna. Heeh. Pak atuh gerak akut Pak Ujang. Gerak akut. Dipangakutkeun cenah ya. Jokowi. Jeung mere naonnya nyamperkeun ka sawah teh. Cuma tadi lucu si Heri ka itu. Ka mana? Ka itu antep we. Oh, neangan tempat sawana. Heeh. Dipelongkeun we ti dieu. Ditanyakan ka si Heri mana da geus ini cenah tadi. Oh itu tuh. Dianterkeun ka ku pimitohan si Nurdin Setulus. Ubi Juju. Waduh, panas. Aduh. Mawana sing loba atuh. Apa Kang? Mawa sakitu mah lila angeusna. Ada wil ya ada.
konten. Nah, gitu nama deui dua deui jadi tere gitu. Mana yang ngangkut lagi setik seotik atuh rek kumaha rek anggeusna ieu mah. Ya, beli nuju ameng di persawahan. Untuk ke daerah mana ya? Aduh. Panas kieu nih. Luas, tanahnya lagi luas. Kaki aduh. Mantap ya sawah. Berapa hektar ini? Kampung di kota masih aya gitu tanah kieu ya sawah persawahan. Wah, nojon ruang iya, aduh, ruang. Mangga. Ini raosna we ya. Oh, ya. Mau. Itu ruang. Ruang wa. Mangga. Ayah sambal? Sambal? Oh, sambal yang asin. Oh, mantap. Jang sangwe lah jang bisi iya salatri. Nih. Ning tebih kalau ke bumi itu aduh. Iya, tebih. Mana lagi? Ya lapar. Rek jam sabaraha ya teh. Oh. Ada kamana si ibu teh, saha itu teh? Ada kamana cija? Ada kantoran nih ya, tuh. Aduh, indahnya. Ini pohon kelapa pendek, Baraya. Oh, tinggal metik ini, nyampe ini. Gak usah manjat. Adem nih, tempat adem nih. Wah, mantap ngarit nano yang Gus Dur mah. Alikeun atuh hari ngarit gitu. Tuh, tereh jadi nage tuh. Kade nyolok Dur atuh. Aduh. Ngeunaheun ieuh habla dia mah. Ayo asal ieuh we lah. Ya, biasa hari terakhiran mah. Semangat terakhir mah. Yang akhir. Iya, terakhir nah iya beraya ya. Aduh. Pas terkuat nah, aduh panas. Sayang ngagoweang. Dari isukan terus. Nggak sih teh langsung nggak mesinnya. Aduh. Hasil proyek gitu. Rekan Bantang. Wah, mau di ganjang itu kade karena leungeun teh. Aduh. Nah, ada lain orang Cikoang, masih rumah. Oh, lain orang kota nama lain. Dan orang kampung nah jadi tesian ke arit nama.
Nah, Gus Dur ngarita nongeng gitu atuh. Bari nangtung lah nongeng ngarit-ngarit. Ay langsung mah barinya. Teman sok-sok lain kakak ngopi wae atuh. Ditinju di taman deui cai kopina eta. Buru-buru tuh kada deui adan. Kembali ada nih. Pembagian adan lain. Si Emi kemarin lagi si Emi. Emi, oh gantian. Wadat maghrib teh si Emi lah. Beda. Oh, semangat gitu ngegebuk lagi gebut Iya kopi ya. Si aja cemalin aja teh. Oh, tengah tereh yang keduaan. Tanah. Mana na. Ayo, boro. Boro, barang. Boro panas. Itu tuh bagian nu ayeuna nu lama durnya. Nu ayeuna tuh nu bobona anu. Bang. Udah puasa. Keur puasa sekarang dia harudang puasa atuh. Sahur udangkeun. Bor celin. Oh jangan. Oh, kanang hayam. Dengan loba hayamna di ditu tuh. Ngata kunaon ngarita bet kari teh mah. Dari cangkeng. Nyari cangkeng nah, teu narangtung sapare teh. Ngarita kumaha teh eta teh. Anu. Tuh ngagaloler kitu parena ge ya mah. Jadi lila ya mah. Ngagoler. Nunutan itu ya, mun dina jalmi mah nunutan ya teh nya. Yo. Udah iyo jadi nunutan. Aduh, jadi ewet tuh. Barobo parena ge ya mah. Oh. Bendan atuh anu itu mah tuh narang tuh. Ieu mah sakieu we, ieu mah. Alhamdulillah tos adan deui ya. Aduh. Tamat eta. Anjir, juara. Juara. Oh, juara kahiji ya nggak beres ngarit. Aduh. Hadiahna naon ya teh? Kopi cup. Kopi cup. Oh, hadiahna kopi cup Ina Baraya. Aduh. Iya, ngopi.
Seni musikanya. Tukang getuk sok pakai musik. Goblok. Mangga, Pak. Ngaleut, Pak. Mangga. Aya ku nikmat dar sampel ge nya. Kedahar sangge menang dahar nu kita leuy sebeuh. Jadi sebenarnya komo sababok komo sampelna. Kepeul atuh saya mah mengepeul lah. Tuh si akang bapak eta kira ada Balik kali itu tuh. Aing gunung eta teh bitu atuh. Narata aji. Ben bitu keun. Jadi dosa. sampe tengah poe mam sampe Ah, ini mah roti Jepang. apa itu salah ngarit teu peurak urang sapaleun saing teh. Itu ngarit, Susah ngarit. saya ngarit Nakalisuna. nu ka baturna mah. Bener eta geus. Pan kitu ai basa. Heeh. Tanya Papi mana parantina di dinya pernah ku pohon. Masa langganan. Di tanggal 4 teh. Teh siga aing teh heula anjing salah sarit goblok. Geus beres ya we berang geus diakut ke jalan. Di aku kudu boga aing urang hilong di situ. Mama kok mah ieu. Teuing tuh aing. Tapi dituluykeun. Yang geus diakut di jalan parena di karungan. Di karungan. Anu buat dudung mau diantepkeun anu mah jadi arit anjing lieur kumaha. Halus pangalakeun. Di mana? Het, nah ngarit teh urang teh mana euy? Pak ieu sawatan ieu nu luhur nu hajo. Ka dieu urang teh ngarit teh. Beres haritana. Ka itu. Cuk urang mah nu apalnya urang keur ngarit